Wilujeng wengi kasadayana tepang deui sareng abdi pina Fadilah Nu Latifah dina warta. Dina kaping 8 Februari 2020, simkuring bade nepikeun warta ka pamiarsa tentang kamacetan anu aya di halte utara atawa Garuda. Kapadatan lalu lintas nu terjadi ku sabab perlintasan kereta api. Poe Jumat, kaping 28 Februari 2020, seueurna kareta api anu ngaliwat sareng intensitas kendaraan anu ningkat nu aya di Jalan Halte Utara anu ngakibatkeun kapadatan di sore nepikeun peuting. Aya oge petugas Dishub nu ngabantos ngalancarkeun lalu lintas di Jalan Halte Utara. Pas kareta ngalintas aya oge petugas PKD atau Polisi Keamanan Daerah anu ngajaga. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngadangukeun warta ieu. Mugia warta ieu tiasa jadi cerminan urang sadayana nu keur di jalan tiasa tartib komo anu di wilayah halte utara atawa Garuda. Hapunten bilih aya kalepatanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.